A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihya Ulumuddin juz hiji. Ieu teh masih nyarioskeun bayanu daqaiqil adabil batina fi zakat. Masih etika-etika batin dina masalah ngaluarkeun zakat. Etika nomor 8. Dina etika nomor 8 teh nyarioskeun genep sifat jalma anu utama dibere sedekah. Sifat anu kahiji anu kamari ieu nyaeta nyarioskeun orang yang paling utama diberi sedekah itu jalma nu taqwa. Tayana sifat anu kadua tina sifat anu genep teh. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatu tsalitsah as-sifatu tsaniyatu ya. Ari sifat anu kadua atawa karakter nu kadua di jalma nu sangat penting dibere sedekah alias orang tujuan yang menjadikan sebab bersihna sedekah. Ayakuna nyaeta kudu aya ya jalma nu nampakna teh min ahlil ilmi eta ti ahli ilmu. Jadi lamun urang ngaluarkeun sedekah hayang nepi ka bersih ya sedekah teh artina bersih teh suci munggu Allah, maka berikanlah kepada ahli ilmu. Nah hanya make ke ahli ilmu. Khosotan kalayan tangtu, jadi khususnya ke ahli ilmu. Kenapa demikian? Fa inna dzalika karena sanyanyana itu ilmu sedekah ka ahli ilmu i'anatun eta ngabantu lahu kamanehanana alal ilmi kana ngahasilkeun ilmu. Ieu ngabantu kana ngahasilkeun ilmu sarua we jeung urang ge ngahasilkeun ilmu. Malahan aya nu nyubatkeun cenah ke jaga dina poe kiamah ketika jelema rek asup ka surga aya jalma ahli ilmu rek diasupkeun dipegat heula. Ka mana maneh ka surga kulan. Di mana maneh nyawa surga tina ladang ilmu abdi. Di mana maneh nyawa ilmunya nya menang masantren. Ti saha biayana masantren ti si anu. Kela dagoan, geroan heula si anu. Nu beunghar di geroan. Asup ti heula. Nah jadi setan nu asup ti heula. Tah kitu cenah. Jadi lamun orang barang bere ka ahli ilmu eta teh hiji ngabantu manehanana dina ngahasilkeun ilmu, oge kadua urang teh jadi sabab utama kana ngahasilkeun anu leuwih utama. Wal ilmu ari ilmu asyraful ibadati eta pangmulia-muliana ibadah. Ilmu itu pangmulia-muliana ibadah. Ibadah nu model mana oge ari teu make ilmu mah kan moal diterima. Maka ilmu adalah ngarupakeun pangmulia-muliana ibadah. Jadi atuh kitu mah ngelmu we wungkulkeun bae teu salat oge. Itu lain. Jalma nu boga ilmu pasti tigin kana naonna. Ngan ayeuna salat wungkul teu make ilmu moal ditarima. Gitu cenah. Pangmulia-muliana ibadah atuh ilmu teh. Bahkan
anu jadi sabab naikna darajatna manusia teh sabenerna mah lain ku peda jago, lain ku peda pinter, lain ku peda beunghar, lain ku peda sagala boga, beunghar jeung sagala boga mah eta keneh, lain ku peda loba daharna. Ada kan gajah leuwih gede, lain ku pedah loba pengikutna, lain ku pedah jadi non sakti lain. Da kasaktian itu belum tentu jadi ilmu, mungkin eta mah panyungkun ti Gusti Nu Maha Suci. Cara kasaktian Dajjal lainna teh geus mulai masuk kana masa-masa tentara Dajjal bararijil. Jadi jelema teh rek dijieun robot. Tapi nu ditile nu jadi sabab mulyana jelema itu dua, hiji ilmu, dua amal. Amal mau bukti lamun lain tina ilmu gitu. Tak pantas sedekah ka ahli ilmu nilainya sangat berbeda jauh sekali daripada sedekah kan biasa. Cek ajengan teh asik loba nu rek naon dia sedekah ahli ilmu lain ajengan. Maksudna ahli ilmu. Ari bahasana ge ahli. Ari ahli ilmu sih nu kumaha sih ahli? Ahli itu orang yang mahir menjalankan ilmu kan gitu. Ahli. Hari kitu mah nu tukang ngaji nu masantren can jadi ahli ilmu eta mah karek nu ngalap ilmu. Gitu cenah. Sekali deui. Fa inna dzalika karana sanyanyana sedekah ka ahli ilmu itu i'anatun lahu eta ngabantu ka manehanana alal ilmi kana ngahasilkeun ilmu. Wal ilmu jeung ari ilmu asraful ibadati eta pangmulia-muliana ibadah. Mahma sohat selama sah pihi dina ngelmu nate naon an-niyatu niatna. Selama bener we niatna. Niatna teu ceureuh mending kita ngalah ilmu niatna teu ceureuh ya bakal jadi panggote-gotena. Makanya ilmu itu bukan dari segi pintarnya. Nu disebutkeun ilmu teh pedah pinter lain. Nu disebutkeun ilmu teh pedah sagala katalar lain. Da ilmu mah bisana jadi mulia itu lain tina segi katalarna tapi tina segi sahna nih niat. Lamun bener niatna jadi mulia. Matak niatnya ngan ilmu teh minimal kan ayat 7. Minimal deui ya liridhollahi ta'ala, mencari ridho Allah. Tak dina niat mage nawaitu ta'alluma ibtiqaan limardhatillah kan gitu. Sejak kaula ngaji teh aya sanes nu diarep-arep nu ku ngaji ieu teh karana milari ridho Allah we. Sakitu ge cukup atuh. Tapi da urang lain jeung hayang jadi ajengan eta aya tambahna ta jeung aya naon jeung ngarahol segalanya ho. Gitu penyepanan ya. Wa kana Ibnul Mubarak yukhassisu bi ma'rufihi ahlal ilmi wa kana sareng kabuktosan saha Ibnul Mubarak Imam Ibnul Mubarak Syekh Abdullah bin Mubarak ya terusna ngerengan para wali na Allah. Panjumlahna para wali teh tiap masa tidak akan kurang dari 124.000 wali. Sami sareng jumlah para sahabat waktos dikantun ku junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 124.000 sahabat.
sami sareng jumlahna para nabi 124.000 nabi. Oh tiap masa teh wali teh aya 124.000 nya. Ayeuna masa sekarang 124.000. Nah geuningan teu panggih. Ente mah kan lain wali dan nu panggih jeung wali mah saha? Wali. Erek naon eta wali loba-loba teuing di alam dunya? Harapan rek ngurus hamba-hamba Allah, ngurus urang bahkan jeung nu dorokan ge diurus. Ya. Minangka MPR nah eta teh. Para wali mah MPR. Ari malaikat naon atuh? Malaikat mah eta para menteri. Nah. Kumaha pimpinan we. Wa kana Ibnul Mubarak kabuktosan Imam Ibnul Mubarak eta yukhassisu sok ngakhususkeun bima'rufihi kana kasayan anjeunna upami midamal kasayan teh ahlal ilmi ka ahli ilmu khusus ngakhususkeun ka ahli ilmu jadi ngadamel sesuatu anu istimewa untuk ahli ilmu jika ahli ilmu mah istimewa we lamun dumal-damal atanapi ngadamel kasayan teh kitu nyayogikeun katuangan kanggo saha kanggo ahli ilmu. Nah beda jeung geuningan jeung mustami beda. Mustami cukup ku pincuk ahli ilmu mau pan pais lauk. Pais hayam sate ge sabaraha sate. Sate domba, sate sapi, sate kelenci. Oh, kelenci diasongkeun. Nah, ahli ilmu mah beukieuan da. Beda jeung ahli lain ahli ilmu, ari ahli mungkar mah sate beurit. Ieu mah ahli ilmu mah sate naon kelenci. Fakila maka ditaros lahu ya Imam Ibnu Mubarak akhirna aya nu naros oge tungtung nama ni dibeda-beda gitu. Dohanana lau ammamta cawar nu naros lau ammamta pami salira ngaratakeun maksudna mun diratakeun ku salira teh atuh kasarerea pais lauk teh ulah keur ajengan nungkul mun jeung keur kasaha ka mustami ari ka mustami ini sapotong ewang ari keur kiai nupikeun ka non sabal gojor we pais gurame ge nu galalede dibanding harita diasongkeun tempo mulih di bahanan teu beak dibahankeun ai mustami mah cau ge cau mulih we pan ari kiai nama cau raja iya nu halus ditaros anjeunna kumaha mah upami teh mah sadayana we nah henteu sadayana kieu faqala maka ngawalar anjeunna inni la a'rifu ba'da maqamin nubuwah sanyanyana kaula la a'rifu eta teu nyaho kaula teh ba'da maqamin nubuwati dina sabada derajat kanabian afdhala kanu leuwih utama deui mimma qomil ulama'i tibatan darajatna para ulama maksudna eta jang atuh da akang mah teu terang darajat anu mana nu leuwih utama deui sabada darajat kanabian iwalti darajat kaulamaan kulan eta atuh da ulama ahli ilmu anu jadi faktor motivasina pangnamikeun ka ulama sabab kieu ari kali diwikeun ka ahli ilmu mah fa idzastaghala qalbu ahadihim di mana-mana tersibukkan kasibukeun qalbu ahadihim manahna salah saurangna ti ulama bihajatihi ku pangabutuhna lamun teh mah ya ajengan kudu ku usaha komoder ngagojek segala rupa mah
aja nganayana ngagojek ka ditu ka dieu meureun lam yatafarrog moal aya lolongkrang lil ilmi pikeun ilmu atuh teu aya lolongkrang teu aya waktu luang lil ilmi pikeun ilmu jadi teu aya luang untuk ilmu dah aya we dagang aya we ngagojek aya we usaha dasarua jelema pada butuh pananku apa ngabutuh sapopoe mah ka di mana tos kitu atuh meureunan ieu ajengan teh walam yuqbil ala ta'allumi jeung teu nampi anjeunna ala ta'allumi teu nyanghareup anjeunna ala ta'allumi kana ngaji jadi we atuh cul ngaji lamun geus teu aya nu ngaji kerek kumaha teu aya nu ngabejakeun berita-berita ti nabi teu aya nu ngabejakeun berita-berita wahyu teu aya nu ngabejakeun ilmu-ilmu nu hak di mana nu hak geus teu aya nu ngabejakeun meureun jelema aya dina pabatalan sapapanjangna ke lamun teu aya ulama rek kumaha matak cek keterangan lolal ulama lamun teu aya ulama maka lakanatinna sukal bahaim manusia akan seperti sato mun ulama meureun jelema naon bedana jeung kebo tuh tah kitu fatafriguhum maka ari nyibukkeun aranjeunana lil ilmi kana ilmu afdalu itu lebih utama geus we jangan matong usahakeun abdi nu usahana mah tah kanggo tuangna tah kanggo leueutna tah kanggo nganggona tah kanggo keperluan itu ini ngaji we sapapanjangna nyaeta pan ngaji ayeuna mah kudu make online tah keur kotana nah hating hese-hese teuing cicing we ajengan mah kitu hah kumaha gitu tapi da jelema lain tong wakaning geus eueuh ulama aya keneh ge di satru eta mah pajarkeun teh kagok aya ulama teh euy jadi teu kau urang erek ngasaan sabu-sabu atuh da aya saha ieu kayak segala dicarek lah cenah cek saha ulama segala nyarek ulama mah teu segala nyarek selama bener silahkan rek kumaha oge asal cicing dina bener da lain nyarek ngabejaan bisi cilaka ulah kana mungkar teh kitu wungkul teu nyarek ngabejaan bisi cilaka lamun ngalakonan mungkar sakitu wungkul wah cilaka kumaha geuningan kuring mah untung we tuluy nepikeun kamaehanana oge misalkan teu ayeuna jaga sia sabada modar karasana mah kitu eta teh da hukum Allah mah engke rek dibuktikeun sabada maotna jelema ari pek teh tong wakaning geus maot di dunya keneh ge nu nyieun kasalahan mah sapapanjangna ge selalu dihantui dengan rasa salah di mana jelema geus dihantui ku rasa salah ya otomatis moal tenang hirupna pek tingalikeun kungsi maling hayam da moal tenang gok jeung nu boga hayam teh pan kekelemesan we teu tenang kungsi ngawadul teu tenang gitu di dunya keneh ge geus teu tenang tungtungna teh panan beungeutna oge geus pahili mana luhur mana handap bingung sabda aya dina kabingungan walaupun lahiriahna masih gahnya nu gagah tapi hatena mah anger we gebeg anger we dina jero awakna mah gebeg kitu gegebegan sapanjangna ge sabab geuningan rek nu kumaha wae oge ngaran jelema mah teu aya anu hirup sapapanjangna ujung-ujungna mah pasti naon wae kitu lah eta matak paingan dipasihkeunana ka saha ka ahli
ilmu. Jadi lamun ilmu lebih utama, maka memberikan ke ahli ilmu itu adalah lebih utama gitu. Ya mah lain pedah cek kamari ajengan teh dipentaan we hayo. Lapan kedah tuang teh kedah tuangan nu takwa. Teu kaur aya nu takwa diboro jeung disoro we. Teu naon pek kadinya soro tapi tuluy bere pan kitu. Jadi we aya sirkulasi. Bagus gitu mah. Itu dua tah ya sifat atau karakter orang yang nantinya utama dibere sidgah gitu. Enak sifat nu katilu. Nah. As-sifatu salisah ari sifat anu katilu eta ayyakuna kudu aya nurek dipasihanana teh eta shadiqon jalma anu bener fi taqwahu dina taqwana wa ilmihi jeung dina ilmuna bit tauhidi tentang tauhid. Ieu mah sigana tingkatan daripada nu bieu. Tingkatan tina taqwa oge tingkatan tinu ilmu. Sabab jalma takwa sakadar tatakwaan mah kan loba. Sigah takwa teh pedah sok ka masjid sok bolak-balik ka masjid ngan pedah unggal balik ti masjid segala leungit. Bolak-balik ka masjid misalkan. Tawa ngaji memang ayo ngaji tapi sakapeung pan aya nu ngaji teh kadituna teu balik pan. Da kumaha kana niatna tadi. Matak dipilih deui ti dinya ge saha shadiqan fi taqwahu wa ilmihi bit tauhidi. Jalma anu bener-bener dina taqwana, bener-bener dina ilmuna, sina nyaho bener bit tauhidi kana tauhidna mana ye nu nyaho bener kana tauhid. Lah naon hubunganna make kana tauhid? Kieu cenah. Wa tauhiduhu jeung ari katauhidan seseorang eta annahu sanyanyana manehanana idza akhadzal ata'a eta di mana-mana mengambil kana paparin mun aya nu mere tuluy manehna narima kana eta pamere hamidallaha azza wa jalla maka dia akan memuji kepada Allah azza wa jalla manehna muji ka Allah wa syakarahu dan bersyukur ke Allah. Muji teh alhamdulillah syukur ka Allah nuhun Gusti. Malahan sebenarnya mah lamun urang barang bare ka seseorang tuluy eta nu nampana teh ngomong kieu alhamdulillah nuhun Gusti nyebutkeun kitu. Nah ada nu atohna urang nu mere nanya. Padahal nganuhunkeunana ka saha? Ka Allah. Da memang iya nganuhunkeunna kudu ka Gusti Allah. Naon sababna? Kan anu sejen mah makhluk mah kabehanana ge hanya sebab hakikatna mah kabeh ge kusaha dikitukeun teh. Oh iya teh rezeki ti saha ti Allah. Waro'a jeung mandang manehanana berkeyakinan manehanana annan nikmata kana sanyana nikmat itu minhu eta ti Gusti Allah kan nikmat ti Allah. Allah teh al-mun'im zat anu maha memberi nikmat nu nganikmatanana ge anu taya batas kabeh kanikmatan teh ti Gusti atuh urang aya nu mere teh kanikmatan ti saha ti Allah. Da nu mere mah moal nu jelema nu mere ka urang mere dahareun tawa mere naon bae da teu bisa nyiptakeun rasa di urang merasa mensyukuri. Nah matak eta teh manehna dikitukeun teh ku Gusti we. Nah puncak nama walam yangzur ila wasitatin jeung teu ningali manehanana teu memandang ila wasitatin kana macomlangna. Henteu jadi situ kan macomlang. Hakikatna mah ieu teh ti saha? Ti Allah. Tak nuhun Gusti. Ka jelema eta kumaha tong nganuhunkeun? Lain.
lain tong nganuhunkeun jok ieu aya nganuhunkeun maneh ieu mah dati Allah deukeun gitu. Gitu-gitu ting sadis deh. Kumaha tuh sikapna ka jelema eta? Ieu mah keur nyaritakeun tauhid. Awas. Jadi keyakinan kita bahwa anu maparina nikmat saha Allah, ya bersyukur ka saha ka Allah. Adapun urusan ka eta jelema kumaha ceuk Allah, pedah ceuk Allah syukuri deui saeta kitu lin. Artina atuh nganuhun-nuhunkeun. Jadi bahasana ari kan ka jelema nu mere mah ku ucapan nuhun Kang, jazakallah, mugi Allah ngabales, itu kan mensyukurina. Ari ka Allah mah narimakeun ieu teh paparinti saha ti Allah ku hate tah kitu, ku hate narimakeun kitu. Di mana geus boga keyakinan bahwa dia di mana-mana nampak paparintah muji ka Allah tuluy bersyukur jeung boga keyakinan bahwa nikmat teh hanya ti Allah, dia tidak memandang ka saha bae, fa hadza wa ashkarul ibadi lillahi subhanahu. Maka ieu teh eta ashkarul ibad, pang bersyukur-syukurna hamba-hamba Allah lillahi ka Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Ya pang syukur-syukurna teh kitu. Apa cenah keterangan seorang hamba tidak bisa dikatakan bersyukur kepada Allah kalau dia tidak mensyukuri kepada siapa yang menjadi sebab nikmat Allah tiba ka manehanana kitu lin. Pan geuningan bade hartina syukur teh kudu kaduaan, hiji ka Allah meureun kadua kana sabab anu narima syukur anu mere ni nikmat meureun kitu. Kumaha nya ngan buktina beda syukur ka Allah ku hate urang yang yakin yen itu teh ti Allah, kadinya mah ieu mengajalankeun piwarangan Allah yen kasih eta kudu naon berterima kasih gitu. Bahkan sapalihna ulama mapanan geuningan bade tuang oge nepikeun ka gaya raksukanana teh. Nah make gaya ngahormat dahareun kejo lain. Loba nu dihormatna sabab teu pati-pati datang sangu teh geuningan nu jadi sababna teh loba pisan. Aturang teh menghormati dan menghargai anu tanina. Nu tanina teh lain hiji di panan. Lain nu nancebkeun unggul, nu nyeborna, anu nyuguhanana, tuluy dia anu ngolahna, tuluy dia anu ngajualna, tuluy dia anu dan sebagainya nepi ka urang. Jadi we mensyukuri sakabehanana kitu. Nah atuh make kudu ku gaya kitu ari geus atuh darek menyebutkeun nuhun-nuhun ka saha da teu nyaho kitu we geus. Tah didinya tak pantes Allahumma barik lana bima rozaka tanah basana kitu Gusti mugi ngaberkahan ka abdi sadaya. Nah abdi sadaya apaan sarerea ieu teh dirizkian ku Gusti Allah mugi sadayana sing berkah. Dah kitu. Fa hadza huwa askarul ibadillahi subhanahu kikitu anu bieu teh hakikatna mah bersyukur ka Gusti Allah, bahkan lamun jelas-jelas boga pandangan bahwa nikmat teh hanya ti Allah dan tidak memandang dari yang lain, itu adalah pang syukur-syukurna ka Gusti Allah. Wa huwa ari manehna teh ayyara eta mandang anna nikmata kana sanyana nikmat kullaha tegasna sakabehna nikmat teh minhu ti Gusti Allah. Ya ti Allah. Nikmat itu ti Allah kabehanana ge. Ari si jelema eta mah hanya sabab we gitu. Wa fi wasiyati Luqman sareng dina wasiat Sayyidina Luqman Al-Hakim libnihi ka putrana aya wasiat kurang ambil pelajaran dari wasiatna Sayyidina Luqmanul Hakim teh. Dawuhan anjeunna la taj'al bainaka wa bainallahi iman wa'dud nikmata ghairihi 'alaika mughraman. La taj'al ulah ngajadikeun anjeun bainaka di antara anjeun wa bainallahi jeung di antara Allah teh mun iman kanu maparina nikmat. Maksudna jangan kau jadikan ada lagi yang memberikan nikmat antara kamu dengan Allah. Hanya Allah lah yang
memberikan nikmat. Ari eta tuh mereka urang kumaha wa'dud jeung itung ku anjeun nikmata guerihi nikmat nu tibatur alaika ka anjeun teh mugoroman eta mah jieun hutang. Tah jieun hutang kumaha hutang urang ka manehanana sabsi eta geus nyieun kahadean ka urang atuh urang teh kudu ngabales kahadean ka manehanana kitu. Ini ari kanikmatan eta ti saya ti Allah kanikmatan. Urang dibere duit ya contohna Mas Agung memberikan uang kepada saya berapa teloba dengan ukur 20.000 gitu kan, tapi berterima kasih sing gede ka saha ka Allah, nuhun Gusti gitu kan, nuhun Gusti, bersyukur. Maka si duit 20.000 teh ya rek nemokeun syukur ka Gusti Allah dipake dina bebeneran, dipake dina kahadean. Ka Mas Agungnya bilang nuhun Mas kitu, nuhun mugi-mugi sing dibales ku Gusti. Eta mah kahadean urang ka ditu saumna ini adalah kahadean dia, itu artinya jadi hutang ke urang kudu males ka manehan nana kitu. Tak tong dijadikeun antara anjeun jeung antara Allah teh aya deui nu mere nikmat. Adapun nikmat anu melalui batur jadikeun eta hutang urang nu kudu dibayar ka manehan nana kitu. Hebatnya jero bahasa namanya. Wa man syakara ghairallahi subhanahu jeung sajalma anu bersyukur ghairallahi kasalian ti Allah subhanahu wa taala fa ka'annahu maka kaya sanyanyana manehanana teh panjangnya bahasa eta logatan santri mah kitu teh panjang fa ka'annahu maka kaya satuhune si wong panjang coba seorang mah paka'annahu maka seakan-akan cukup sakitu ge da maka seolah-olah atau itu jalma anu bersyukur ghairallahi subhanahu kasalian ti Allah subhanahu paka'annahu maka sanyanyana manehanana teh lam ya'rifin mun'iman seperti tidak tahu kanu maparina nikmat. Jadi cigah teu apal kanu maparinan nikmat ya heuh jelema tidak mensyukuri lamun bersyukur kasalian ti Allah na teu make ka Allah syukurna teh ka jelemaana we syukur teh nuhun ujang nuhun akang sing minengnya syukurna teh ka si etana nepikeun kasuntangan. Padahal eta jelema teh tara salat-salat acan, bedi teu mah kafir malahan pedah mere mie. Nah. Nuhun wan bikeun ka sembah depong ka si etana. Kumaha? Maka dia itu seperti tidak tahu kanu maparina nikmat. Jadi sebenarnya saha sih nu maparina nikmat. Lamun manehna berbuat demikian berarti dia itu tidak tahu ka Allah gitu. Walam yatayaqqan jeung teu ngayakini annal wasitota kana sanyanyana anu jadi cukang lantaran teh eta makhurun dipaksa dikitukeunana teh ku Allah musakharun ditundukkeun bitashirillahi azza wa jalla kalayan nundukkeunana Allah azza wa jalla kan si eta teh dikitukeunana teh ku saha ku Allah gitu. Jantak kudu parat ka ditu. Lamun aya jelema nu muji ka urang, jawab urang buru-buru, tong muji ka kami, ka Allah. Da kami mah buatan Allah gitu. Ya mah kalah sabalikna kudu dipuji we urang teh jadi pupujieun jadina teh. Aya jelema ngaliwat, puji heula deweknya. Nah, kok kitu? Gitu. Il sallallahu ta'ala karana parantos ngawasakeun Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala alaihi ka eta si jalma anu jadi wasitoh teh lain wasitoh lain wasitoh jadi tukang lantara Allah
id sallata karana parantos nguasakeun sallallahu taala Gusti Allah taala alaihi ka manehanana maksud manehanana teh saha ka jelema anu nampa nikmat ieu dawa'iyal fi'li kana nu ngajak-ngajak migawe kitu alaihi teh ka jalma nu jadi tukang lantaran ya. Karena orang yang memberikan nikmat memberikan kepada kita teh nu jadi sabab datangna nikmat ka urang teh eta teh geus dikuasai ku Allah dibere sesuatu anu bisa menguasai manehanana naon nyata sapirang-pirang dawa yal fi'li anu ngajak anu sapirang-pirang naon ngaranna teh peluru-peluru anu atawa senjata-senjata anu berbuat sehingga manehna bisa berbuat demikian naon we sabab-sabab atau faktor-faktor anu sehingga dia bisa mengerjakan wa yassara sareng ngamudahkeun lahu ka manehanana Gusti Allah wa yassara sareng ngamudahkeun Allah lahu ka manehanana al asbaba kana sapirang sababna saya teh mah da aya atuh da sabab keur barang berena usahana ge make dilancarkeun gitu. Geus puguh lancar nu eta usaha teh aya deui perusahaan anyar lancar deui wae keur lancar teh datang deui lancar deui wae kabeh lancar terus kitu fa'ata maka tuluy we manehna teh barang bere wa huwa bari ari ieu jelema teh makurun tetep dipaksa kituna teh ku Allah artina ditundukkeun kitu dikitukeun ku Allah walau arada sareng lamun Allah gaduh karep pami Allah ngeresakeun tarkahu kana ninggalkeun kitu lamun teh ku Allah teu dikitukeun kitu lam yaqdir ya moal nakdirkeun Allah alaihi ka manehanana sehingga manehanana teu mampu kana barang bere teu saeutik jelema beunghar teu mampu barang bere eta teh dibere ku Allah sabab-sabab keur nyieun kahadean ngan ku Allah teu dikeresakeun sina bisa nyieun kahadean kitu ba'daan alqa aya ning karep sabada maparinan sallallahu azza wa jalla Gusti Allah azza wa jalla nibakeun Allah azza wa jalla fi qalbi dina hatena anna salaha dinihi bahwasanya nyana kamaslahatan agama manehanana wa dunyahu jeung dunyana teh fi fi'lihi eta dina migawena padahal dina hatena mah nyaho itu barang bere teh alus ieu teh kamaslahatan agama bahkan maslahat keur urang oge keur agama zaman nu daek barang bere teh geuningan sebenarnya mah teu matak leungiteun harta teu matak leungiteun rezeki justru ngadon tambah-tambah rezekina nyaho eta teh geus ditibakeun ku Allah teh ilmu di dinya tadina hate manehanana teh tapi Allah teu ngeresakeun kana si eta bisa migawe ya akhirna henteu bisa migawe. Nah itulah pelantara mah. Jadi atuh bersyukur itu kepada siapa ya kepada Allah. Ari kanu jadi tukang lantaran ngajalankeun piwarangan Allah gitu eta mah. Ngajalankeun piwarangan Allah nu patula patali jeung manehanana nyaeta naon ya minimal kudu nganuhunkeun bersyukur teh haji syukurna syukur cek lugot bisa eta mah. Ya rika jelema mah ka wasit mah ya wasit teh ka tukang lantaran mah syukurna teh syukur lugotan ari ka Allah mah syukurna teh syukur istilahan syukur secara hakiki ya Gusti Allah non syukur secara hakiki yaitu adalah sarful abdi jami'a ma anamallahu alaihi lama khuliqa li ajli nasarupkeun sakabeh kanikmatan dipake ibadah ka Gusti Allah. Istilahnya kan gitu. Adapun ka makhluk mah syukur nanti adalah mana ya narima non teh nganuhun keun itu cek lugot gitu. Mudah-mudahan panjang gini nya sakitu heula mudah-mudahan jadi ilmu keur urang sararea. Dua tak karek dua karek dua tilu jadi hiji utamakan dahulukan orang yang bertakwa kedua orang yang berilmu katilu jelema anu bener dina takwa jeung
ilmuna mudah-mudahan sing jadi ilmu keur urang sarerea. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin.